urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor sabulang bentor. Ngahaja akang teh besuk ka dieu ngan jigana ieu teh besuk pamungkas lantaran akang teh ngadenge beja yen hukuman mati ayi teh cenah moal lila deui dilaksanakeun. Kita gitu Kang, ieu ge keur bingung naha mending digantung mending ditembak atawa disetrum na kursi listrik. Ari ceuk akang mah ieu mending kene disetrum dina kursi listrik. Kumaha lamun ditembak? Ulah ieu barabe mending dina kursi listrik disetrum. Mun digantung Jeung nyeri jeung letah ngelel geus ceuk akang mah mending kene disetrum dina kursi listrik. Kang, kita sorangan kan pang ninggalikeun kan? Teu urang tingali deui ngan keur ayi mah mending kene disetrum dina kursi listrik. Sorangan kan dia. Eta hukuman mati disetrum dina kursi listrik ngan listrikna keur aliran. Jadi hukumanana diganti diuk dina kompor. Aduh,